Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca dangu Abah Awi di sakuliah dunya. Alhamdulillah urang nembe rengse tina ngalaksanakeun salah sawios kawajiban urang tangtosna salaku umat Islam parantos ngalaksanakeun ibadah saum. Mugi awe atuh saum urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala mangrupikeun salah sawios katundukan kataatan urang nggoning ngalaksanakeun ngajalankeun salah sawios parentah ti Allah Subhanahu wa taala. Kukituna Abah ngahaturkeun taqabbalallahu minna wa minkum. Hapunten samudaya kalepatan nada agung cukup lumur jembar pangampura anu kateda ti wargi-wargi sadayana. Tangtos dina sajeroning Abah ngadongeng seueur kalimah atanapi kecap anu kirang merenah anu ngajantenkeun jaheut kana manah kanca dangu sadayana. Sakali deui hapunten anu kasuhun, hatur nuhun kana rupining pangdeudel pangrojong ti wargi-wargi Abah sadayana. Muga naon rupi anu parantos didugikeun disanggakeun ku palawargi sadayana kengeng pangwales mungguh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sakitu nu kapihatur insyaallah ieu hanca urang keur ieu deui nyangakeun si Bopeng, biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka geus kitu mah dorat bae. Bah dora teh ngejati dinya teu ngagunakeun jalan nu biasa tapi terus kukurubutan nyorang rerembetan. Maksudna mah hayang ulah aya nu nganyahoankeun. Da ceuk pamikirna ari ngasruk kanu bala mah piraku aya jelema anu lahaloho ari lain begu mah. Ah duwi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana ari Bah Widura nu harita keur ngariung keneh di tengah imah ongkoh-ongkoh we tunyutanya kawinara narengteng kaayanana aki cakra ayeuna manguhli katut kisaca atuh saregep ngabandungan nu ngawarangkong ngan winara saurang harita nu ujug-ujug curing hak teh sanajan ngan saukur hawar-hawar tapi jeritna nyami mah teh geus ngabulubus oge kana ceulina. Nasadan ngajerit Pak Guru. Winara bari urung ngaringeuh. Pananggieuna mancok kaluar. Kumaha? Teu ngadenge kula mah. Bah Widura bari rutret kanu duaan. Minangkana mah nanyakeun. Sumoho da teu kakuping ku abdi ge. Mang Mulhi katut kisaca saur manuk. Bari dibarung ku rungah ringeuh. Kawas anu teu percaya kana caritaan anu winara. Namun sidik nakar Pak Guru.
Kakupingna teh nyamat-nyamat Pak Guru. Sapertos soanten nyimas. Walon winara dari anaker. Ai. Kek tuh bisinya. Bawidura jung nangtung terus ke dapur gerowok nanyakeun ka Bisarti. Ka kebon sugan. Teu aya. Namanya oge abdi teh wangsul ngundur ti kebon. Bisarti mani ngadeg-deg nyaritana teh. Pilih kapayun Pak Guru sareng nu ngajari teh kakuping mah diluarin wawangunan. Winara alias si Bopeng ngajentrekeun dedenge anak-anak. Wah, cingan atuh. Urang teang. Pira aku si mimah naman. Bah Widura bari ngagentak turun ti imah, bring bae. Nu sajena naluturkeun kaburuan hareup. Nepi kaluareun wawangunan, heg Bah Widura gura-gero nyalukan incuna nya Amimah. Tapi lebeng teh nu nembalan. Biasana masok dipalih ditu sok milarian kembang. Beri jore atuh winara muru ka tempat nu biasa sok didatangan ku Amimah. Aris rog ari ngaranju greuwas. Lantaran mireungeuh kekembangan pabalatak dina taneuh. Moal salah deui. Maruragan tina kandunganana. Atuh teg we winara ngabogan kacurigaan. Bawa Nyi Amimah teh kiwari keur ngarandapan bahaya. Ongkoh bari kabireungeuh deui aya nu ledug tapak-tapak dampal suku anu mun seug dititenan mah kawas-kawas leuwih ti saurang. Ku kituna ngagentak winara balik deui nyampeurkeun Bah Widura sarta pokwe nyaritakeun papanggihanana bari diimplik-implikan ku kacurigaanana. Bade dipilih ka Lebak Pak Guru. Mangga Kang Saca abdi tuturkeun. Winara nuluykeun caritaanana bari ngararet ka Ki Saca. Geus teu nunggu jawaban deui, berecat we. Winara ka Lebak dituturkeun ku Ki Saca. Kelanan Kang. Winara nyelang heula ngarandeg, jelah jelem kana batu nu ngajegir luhur. Di luhur batu heg manehna luak lieu ka ditu ka dieu. Geus kitu, jorelat luncat kana hiji tangkal kai nu ngajelegjeg teu jauh ti dinya. Celek nincak dahan, heug luak liuk deui saperti tadi. Ret kabelah kaler, bre, aya nu kabireungeuh najan teu pati tetela. Tapi bre jung kerengna. Aya 2 jelema nu kukurubutan di nu bala. Bade sidik nu saurang mah jiga nu papanggulan. Ari ditelak-telak tetela, bet aya nu ngarumbay hideung ririaban katbak angin. Jiga-jiga buk awewe udar tina gelungna. Moal salah deui. Winara ngagerendeng bari ngagentak luncat deui kana batu. Jurelat, crek nincak taneuh. Tetela. Nya Amimah teh anu ngiwat Kang Saca. Mangga urang kapal dieu gara jalana. Beri jorelat we winara kabelah kenca terus kukurusukan dituturkeun ku Ki Saca. Sanggeus ngaliwatan bubulak anu harieum ku kakayon. Breh Bahdora jeung Dibya kabireungeuh. Si Dibya geuning Kang Saca. Winara ngaharewos ka Ki Saca. Bari teu ngalebakeun di pamolah. Belesat we manehna nyampeuk ka palebah Dibya. Gapru Nyi Amimah direbut. Nu disusul ku ngajedakna dampal suku Winara kana bobokong Dibya. Aduh, yang gebut. Dibya nangkuban irungna nyunghin kana taneuh. Garap tah Kang Saca. Winara nyorowo ka Ki Saca. Sot ngecakeun Amimah sina nyarane kana tangkal kai nu teu jauh ti dinya. Ranyog we atuh Bahdora reuwaseun lain lumayan. Ngagentak manehna mali ka tukang. Sangkaana mah geus museur. Malukana Dibya teh ditekuk maung. Manehna ngariuk kaget. Tapi teu lila memang geus surti deui. Dang tuh ieu teh nu nyusul-nyusul ti pihakna Bah Widura. Teu nolih ka muridna anu nangkuban bari kokosehan. Belesat bae Bahdora nyampeuk ka hareupeun Winara. Nu harita kakarapisan tas ngecakeun Amimah. Memang eta nu pangdekeutna. Lantaran Ki Saca mah masih keneh aya di tukangeun. Mireung anu nyampeuk ka hareupeunana bari ngagempurkeun peureupna
Ngagentak Winara ngagerakeun dampaleungeunna dipake nadah panonjok Bahdora. Rubuh. Winara nyorowok. Bari ngagiwalkeun peureub lawanna kagigir. Tapi tetela Bahdora lain lawan enteng-enteng. Da buktina bareng karasa dirina rek nyolontot ngagentak manehna angsrodkeun sukatuhuna ka hareup. Nu dibarengan ku nyebrutna peureub kenca. Ngan hadena we Winara cukup waspada. Mendingan sakicep naker. Peureub nu nyebrut teh ku manehna geus hasil bisa ditewak. Jurelat. Satuluyna Winara ngagenjotkeun badana kalawan ngagunakeun cekelanana dipake talenan. Teh sebeleke. Koreat. Cedah. Teu salah deui. Dua dampal sukuna neumrag dada Bahdora anu kabeneran badana rada doyong ka hareup. Daek teu daek. Kapaksa Bahdora kudu ngagerung humarurung. Sarta langsung badana ngageblag nang karak bengkang. Sirahna nu belah tukang nu pangheulana datang peletuk kana tunggul sarta kontan we harita keneh ge meunang hadiah nog entog dina sirahna. Urang ajar sia. Urang ajar. Bahdora amarahna beuki ngabebela, rajat manehna hudang deui. Kanyeri dina sirahna ukur dirampak ku leungeun kencana. Sabrut we. Peureub katuhna dihembatkeun ka hareup, pelesur matak paur. Sret. Winara alias Bopeng narik suku kencana 15 derajat ka tukang dina pasangan serong. Nu ngajadikeun peureub Bahdora ngeplos teu keuna kana sasaran. Sabot leungeunna Bahdora malagrang keneh, hiu, des. Winara ngagunakeun teunggelan potong tunggal. Tapi cilaka. Teunggelan Winara teh ngeplos lantaran Bahdora sakilat narik leun katuhuna, mari kilep ngajorelat ke belah kenca. Dina pasangan serong langsung ngagempurkeun peureupna rek kabentur careham. Rokaya Winara oge nyaho diringeus. Dekat manehna ngareundek dina gerakan monyet ngemil. Suku katuhuna ngangsorod setengah lengkah, sedang leun katuhuna geus nempel dina tungtung si ku Bahdora. Bari rada didorongkeun. Akibatna teh teu pira. Bahdora ukur ngajaregjeg sarta sabot kitu, hiu, cibrod. Peureub kencana ngahanca iga burung. Aduh. Bahdora ngagerok lirih, sedengkeun kuda-kudana ngadadak pajengjar. Tetela kanca. Daya tahan Bahdora teh lain lalaworakeunun. Da harita oge ngan sakilat manehna geus malik narayang deui. Gerakanna kacida cepetna. Sabot Winara ngalegot ngeun sakicep naker. Bahdora ngegempurkeun dampal sukuna. Cedak. Teu bisa disingkahan deui. Suku jebrag teh ngahanca ka kemplong Winara. Winara kapaksa kudu ngagerung. Kebut tibebeut ragrag nang karak bengkang. Modar sia. Bahdora mani haripet naker. Ngarontok lawana teh rek diasah kana taneuh. Tapi Winara alias si Bopeng teu guguk. Malah manehna siga nu atoh dirontok teh. Ngagentak Winara ngawangun pasangan maung ocon. Teu anta parah deui. Krawak we. Dua pigelang Bahdora nu nyampeuk rek ngarek kebeheung teh ditewak kenca katuhu. Bareng jeung eta badan Bahdora merod ka tukang. Tapi dampal suku Winara geus nyangga kana beuteung. Ku kituna ngagentak manehna ngagenjotkeun badanna ka hareup. Dibarengan ku tanaga bantingan anu dipuseurkeun kana dua dampal sukuna jeung leungeunna. Nah atuh anak pareat teh. Badan Bahdora ngaliwatan sirah Winara. Anu satuluyna belesat ka tukang sarta ngagedebut satakerna kana rungkun saliara. Aduh. Bahdora ngagerung. Lantaran karasa beungeutna ngadadak peurih kaparagut ku cucuk saliara. Untung sakitu oge teu ngajedak kana tanggal kai anu ting jeleg-jeg di dinya. Cacakan upama keuna ka dinya mah piraku we teu bencar sirahna teh. Ku kituna mamalana teh teu patiparna. Da harita keneh oge ngagentak manehna ngagurinjal deui. Ari dia sanggeusna hudang deui ngan sabrut we narajang kaki saca. Bobojodan teh garang naker ha. Hayang didudut deui tah bebenul si lain teh. Ki saca rikat luncat. Bari ngahehe teh teu oleh we ngocomang mapanas lawan. Olah mantok hahe sia setan. Sakitu si kakunyuk paduh teh. Podaran sia.
Dibya bari ngagentak ngagilak nyarong. Sabrut, peurupna digempurkeun deui. Kawasna bener, pok-pokan Kisaca teh rek dilaksanakeun. Baguna mah ngarah teu ngalobakeun di waktu. Da buktina ari sabrut peurup Dibya nyampeuk rek ngahanca careham. Lep we Kisaca ngareundeuk dina gerakan kunyuk nyumput. Nu dibarengan ku nenjerageun dampal sukuna kana taneuh. Tumerapna ka Dibya nepi ka ngaranjung. Gerakanana ngadadak ngaregog kagok. Sabot kitu ngan sakilat leungeun katuh Kisaca meta ngagunakeun gerakan santok bogo. Beunang sia. Gorokna ngabarengan gerak ramo-ramona nu ngagerewel kana sasaran. Bari heg rada dipencet kalecina. Aduh ya, tobat. Kontan Dibya ngowowong. Bari panona burial buncelik. Awakna ngadadak pepekehan. Jiga nu beureut kahandap. Sedeng leungeunna ngagentak nungkup kanyut kunangna. Malmahi deuleuh kasih santok bogo mah. Kisaca ngahehe. Sarta teu anta parah deui. Nuker peperengkelan teh cedak we ditejeh beteungna. Dak bae Dibya ngabebengkang teu eling di bumi alam. Kalecina nu hiji nerelek kana angen. Walah. Montong ngakaya murid aing deuleu. Bahdora nu geus padungdung deui jeung Winara ngagorowok ka Kisaca. Gerat manehna luncat ka palebah Kisaca. Ceul we Winara nu jadi lawana. Sarta teu anta parah deui. Cedak we. Kisaca dibongohan, ditimpah puhu ceulina. Habak deh dipindo carehamna. Gebut bae. Kisaca ngajurah roh. Geus kitu mah gabrug we Bahdora ngarawu Dibya. Rigidik pelesat teh manehna dibawa ngejati dinya. Pamikirna diteruskeun oge percuma, moal aya hasilna. Nu jadi lawana karasa kacida beratna. Turug-turug kaayaan nu jadi murid geus sakitu buktina. Mana mending ngejat supaya salamet. Kurang ajar sia ngabongohan. Kisaca rikat ngaurinjal. Sarta paparahna mah rek terus ngudag. Kalau kaya kaburu dihuit ku Winara. Lainna naon. Ngan nu dipikirkeun teh kaayaan Amimah. Jiga nu geus kacida pisan payahna. Sajaroning padungdung ngadu tanaga teh ku Winara teu boleh direretan. Ditempokeunana teh teu usik teu malik. Ya sababna nu matak Bahdora diantep sina mabur. Kata teu ari diudag oge. Nu leuwih penting mah Nyi Amimah kudu buru-buru ditulungan. Dipariksa kaayaanana. Hari tau ge gentak Winara nyampeurkeun. Tetela Nyi Amimah teu obah-obahna teh. Tetep yang saya seperti tadi waktu ku Winara disarandekeun kana tangkal kai. Nyimas, naon karaos? Winara bari gog we nagog gigireun Nyi Amimah. Tapi Nyi Amimah teu nemalan, sumawona usik mah. Ukur neuteup ka Winara. Bari barbaya cipanona ting surungkuy ngabasihan pipina. Terus ngalemereh kana gado. Celak kana buah dada nu papasangan. Gancang weh. Urang balik we nara, hariwang. Ceuk Kisaca bari neuteup kana beungeut Nyi Amimah. Kelanan Kang Saca. Punten Nyimas. Bari ragamang we kana pepeuteyan Nyi Amimah. Dicampaan duanana. Tapi taya hal-hal nu matak nyurigakeun. Geus kitu gap Winara kana suku Nyi Amimah duanana. Dicabakan satengah dirampak buah bitisna. Di palbah dieu ge teu manggih nu matak curiga. Geus kitu ceg kana tak-takna gleser. Ragapna maju kana beuheung. Reg. Leungeun Winara ngarandeg karasa. Beuheung Nyi Amimah diragapna teh panas jeung uratna nganteng. Heg ku Winara dititenan. Ebreh urat beuheungna ngagempeng bareu. Masalah. Ieu kasakitna teh. Winara ngagereneng. Garayam, ramona mapai urat beuheung. Diurutan lalaunan. Teu sabong brong ngurut urat.
Tapi dibarengan ku ilmu panemu pangleler ti Aki Cakra. Kerejet. Ni ami mah jiga nu ngajenghak. Paromana bangun kacida nyerina. Kang Nara. Ami mah ujug-ujug bisa nyora deui. Bruk sirahna diragrageun kana dada Winara. Segeruk we nya ami mah ceurik lirih. Bre, bubudena ngarigah. Alhamdulillah. Winara ngagerendeng ngucapkeun puji syukur kanu agung. Nu geus nyata-nyata masih keneh nang tayungan dirina ami mah. Nyimas. Manawi parantos kiat angkat, urang enggal-enggal we mulih. Winara nyarita deui ngajakan init. Kang Nara. Nyami mah kalahka nyaranekeun sirahna diajakan balik teh. Kalah ongko-ongko we bangun nu teu mirosea. Kang Nara. Pokna deui bari selang ku inghakna bangun eueuriheun. Panona ngeuteuy peupeureuman hayam. Punten mimah teh Kang Nara. Parantos pentingana. Namung sabangsuna Kang Nara teh parantos ngajait mimah. Kang Nara. Kumaha nya mimah pimalusunana kana kasayan Kang Nara. Masa kitu ageungna. Sora Nyi Mimah pegat-pegat bangun nu kacida kanya nyerianana. Perkawis eta mah teu kedah janten emutan Nyimas. Mangga we. Aya nama anggur urang enggal mulih. Tuang eyang beli dedeupeun. Rupina ngantos Nyimas. Winara make nyeredet sagala ngadenge lungas lengisna Nyi Ami mah harita. Bari haeg sirahna teh dicengkatkeun lalaunan. Sarta bari rada diusapan buukna. Kawantu ngarumbay aut-autan urut tadi dipapanggul ku dibya. Geus kitu ceg kana tak-takna jung dibawa nangtung. Bari rada disangkeh bisi direun keneh. Muhun Nyimas. Mangga we lah ayeuna mah urang mulih we. Tos salamet ieu. Kisaca pipilu nemrong. Bari hatena lain deui ngarasa bungahna. Mireung polah jeung pok-pokanana Ami mah harita. Tetela hatena nu ngabatu teh geus mimiti leyur. Geus kitu mah. Bring tiluanana arinit deui ti dinya. Ami mah leumpangna digondeng kuduaan. Kawantu masih keneh jumarijeg. Kanca dangu sadayana. Anjog ka Padepokan. Kasampak Bahwidura kadua Mang Mulhi masih keneh araya di tempat tadi. Teu pipiluan nyusul sotenan. Dumeh geus ngarasa gemleng pinuh ku kapercayaan kanu duaan. Pang-pang nama kawinara. Geus kateuleman pangartina. Sajabana ti muridna pribadi teh. Ongkoh deui Winara teh kabuktian inculna Aki Cakra. Sok sageuy. Sama meh ngaguru ka manehanana teh tangtu geus digemleng heula kudu jadi akina. Kahiji kitu atuh kadua perkara. Nah, babakuna mah ngarasa curiga. Bisi keuna ku pitapak pihak lawan. Ari manehna indit, ari torojol we euwah-euwah anu rek ngaruksak Padepokan. Kitu sababna nu matak Bahwidura teu pipilueun ngudag teh. Ayeuna sanggeusna Winara jeung Kisaca ngarongheap bari ngiringkeun Ami mah incu ka dedeuna. Anggang keneh oge ngagentak Bahwidura mapageun. Sedengkeun Ami mah ari ret, ari daregdeg we maksakeun maneh ngabelecet muru kanu jadi aki. Gabrug we ngarangkul. Segeruk nyuuh kana dada Bahwidura. Cerikna ngageunggeuk bangun anu kanyanyerian. Teu waka panjang-panjang tatanya. Gancang we Ami mah teh dibawa ka jero wawangunan Padepokan. Geus nepi ka imah sarta sanggeus gukgek dariuk. Heg Ami mah ditanya, aya kajadian naon nu karandapan tadi teh?
Najan bari jeung harigah. Paralak we, ami mah nyaritakeun naon-naon nu karandapan ku manehna cikeneh. Cohagna mah diculik ku jalma duaan. Nu taya lian nyaeta Dibya nu tadi beurang kungsi reributan jeung Winara. Ngan untungna cenah kaburu kasusul ku Winara jeung Kisaca. Upamah henteu mah lapur dirina geus boga anggapan moal salamet. Beres ami mah ngadongeng, derek-dek disambung ku dongengna Winara anu dihaminan ku Kisaca. Gurat badagna mah sakumaha anu geus karandapan ku manehna cikeneh tea. Teu dikurangan, teu dileuwihan. Atuh tumrapna ka Bawi Dura geus lain deui kumaha nganuhunkeunana ka Winara jeung ka Kisaca. Beak-beak manehna ngebrehkeun katumarimaan hatena. Bari ditungtungan ku pamuji. Tetela Winara teh pangdengena kacida seukeutna. Cacakan sareatna mah upama jeritna ami mah tadi teu kadenge ku Winara alias si Bopeng geus bisa dipaparah. Kumaha nasibna ami mah ayeuna? Geus bisa dipastikeun tangtu bakal ngarandapan hiji kajadian anu aeb anu moal boa baris poho kana jiwana. Kanca dangu sadayana, sikepna nya ami mah ka Winara ayeuna geus robah ka bina-bina. Boh tindak tandukna, boh ucap-ucapanana. Kecap-kecapna nu biasana kasar teh ayeuna mah geus tara kadenge deui. Malah nyebutna oge kapan geus robah tara kadenge nyebut Kang Bopeng deui. Tapi diganti ku nyebut Kang Nara. Atuh dina campur gaulna sapopoe. Katembong beuki dalit beuki layeut we. Beungeut Winara nu garicu siga sasakuris teh pikeun ami mah ayeuna geus teu matak kadatangkeun pangaruh naon-naon. Tara nimueulkeun kukurayeun ting sariakna bulu punduk deui saperti ka tukang-tukang. Sok matak nyeredet. Malah ngarasa watir. Kituna teh geus tangtu dilantarankeun ku rasa kanyaah. Anu dina ngaronjatna tina rasa nyaah teh geus pasti baris ngadatangkeun rasa deudeuh. Anu teu mustahil bakal dituturkeun ku rasa asih nu leleb anteb. Komo deui ieu, apan geus natrat jalana. Nyami mah sasat geus kahutangan budi nu lain saeutik-eutik ku Winara. Kahutangan kahormatan diri nu ayeuna leuwih-leuwih ti kahutangan ku nyawa. Geuning cenah teu kurang-kurang anu luas ikhlas mikeun nyawa lantaran teu kuat nandangan wiwirang nu diantarana alatan leungitna kahormatan diri. Nu matak pantes wajar malah upama dina ngebrehkeun katumarimaanana teh tumrapna ka ami mah ayeuna nepi ka matak ngadatangkeun parobahan nu lain lumayan. Sikepna ka Winara ngadadak robah 180 derajat. Kaayaan hatena nu keur waktu tadi teu asna alahbatan batu karang teh ayeuna mah ngadadak liur ngale sakaligus. Nu mata kaharti upama kiwari jadi layut minang ngawangkong paduduaan di tempat anu singkur. Saperti ayeuna geus aya jamna paduduaan di kebon. Bari dariuk dina kai nu kayuhan ku hieumna tangkal muncang nu ngarumpuyuk gomplok daunna. Kisaca nu kakarahol mentas nyelang heula ti lemurna kalah ka ngageblus ka dapur rek ngaheroan Mang Mulhi nu harita keur muwi sampeu. Kang Nara, Kadenge sorenya ami mah semu-semu nu harewos. Badaya pikir saya naon nya Mas. Winara kalah kamalik nanya. Bari ngareret sajorelat. ini baku ari tos nyebat ni Mas teh. Ami mah ngadelek. Lain delek nu ngandung kageuleuh. Mun teu disebutkeun delek deudeuh oge. Nya kedah nyebat kumaha atuh. Winara ngadak-ngadak keumpeur, hatena ratug tutunggulan. Ting seredet, ting sereset, sesebelakan. Mireungeuh delekna nyi ami mah cikeneh. Nu daek teu daek nimbulkeun motahna jajantung.
api-api. Ami mah ngadelek deui. Kapan mimah getos robih nyebat teh. Ami mah ditungtungan ku ngagelenyu kareueut samis madu. Tembong, pipina kempot matak moho. Panona ngencrong hideung, mutuh matak deundeleueun. Ada asa campelak atuh pami kedah nyebat jenengan mah. Winara beuki ratug tutunggulan. Eta deui. Mireungeuh nu ngaliwai ipis. Bibirna semu-semu kicup, mani cikruh piuruyeun. Bet matak sureser ngadatangkeun rasa nu lain-lain. Ini mangga sacamplak sagala. Non bentena mimah sareng Kang Nara. Yos pamikeukeuh nyebat Nimas mah. Ku mimah teh moal diwaro. Gileknya ami mah ngajangilek. Nu satuluyna ngagadeut baeud. Tapi ari panon mah kandar ka sisi ngareret deet. Mohon mangga atuh. Teu kedah teras bendunya da mimah mah bageur. Winara nyaritana nepi ka aga eugeuk bebel-beban. Teu beda we tinu ti teuleum ngabelek-bek. Eukeur mah teu biasa nyebut ngaran. Turug-turug eta deui. Ngarasa paur sok sieun nya ami mah katutuluyan baeudna. Tah terus kitu. Kena sapertos mimah we. Ulah licik cilimit atuh. Ami mah kontan ngagebrai marah mae deui paromana. Nya namung kanggo Kang Nara mah teh bentenna bade disebat Winara mangga, bade disebat Bopeng oge sumangga teuing da sami keneh. Winara nyaritana tatag. Salasna bada teu sami. Ami mah rikatna keur nempas, glenyu imut deui. Teu sami kumaha ari mimah? Nya teu sami atuh. Kang Bopeng sareng Kang Winara mah benten. Bentena teh Kang Bopeng mah mata krehe sareng bangor toloheor. Ari Kang Winara mah Reg semet dinya ami mah ngaraneg. Rinat sakilat ngareret deet ka Winara. Ruk manehna tungkul. Dupi Kang Nara matak naon? Winara rada-rada sewot. Tapi geterna sora geus mimiti robah. Mataknya Sora ami mah meh-mehan teu kadenge. Ngaharewos semu-semu beueus. Nyaa. Sapertos kana barang. Sora Winara seuseut. sanes atuh. Sapertos kana naon atuh? Nah sapertos nyaahna hiji indung ka anakna. Winara taletenaker. Nyebobot nama sami. Mung benten loyogna. Benten loyogna kumaha? Winara gregeteun. Taeun. Loyogna teh. Kanya mimah ka Kang Nara. Asa sungkan poe 4 tebih. Bali tertetna nu ngancik dina ati Kang Nara teh kedah janten panutan saumur-umur. Sora ami mah tina rada tarik akhirna mah sasatna ngaharewos. Pangaruh rasa hate nu kacida beratna. Atuh jep jempe lirgang katincak. Saurang ge teh nu lemek teh nu nyarek. Iwal ti sora napasna kadenge pada ngahegak. Bangun nu keur leumpang nanyak.
Aduh kanca, cak 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 cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.